geus meuli kangkung. Oh, banyak kangkung. Lain ce, dek nanya. Asal ketemu bapak budak ka mana? Apaan geus seubel ge? Euceul mah ieu ditinggalkeun. Nah, ce, karana deui. Dek ka mana, ce? Eta dek kaharep nu. Dek kaharep ka mana atuh ari ece? Eta we biasa Nur dek barang siar. Niar naon atuh ce? Wayah kieu. Biasa we Nur ari pangabutuh keur di imah maloba geuningan. Naha pangabutuh naon, ce? Aduh, Nur, dek kumaha nya ngomong lagi? Era euceul teh. Nya dek meuli naon? Eta Nur dek beli emas ece teh. Oh, meni dibeja-beja dek meuli emas mah. Allah nafsu. Boga HP. Ajaran keur kenian video. Cek tempat tinggal. Baga, bawa HP menang naon eta teh. Naonnya pasti keur ngomongkeun aing. Paduli atuh aing ngajakeun we. Cek. Ajakeun. Paling oge eta meuli HP. Na nganyuk, na online aing ge nyaho. Kita tadi. Cek, kunaon sih micing karet cowos di dinya? Aya naon? Henteu biasa we ieu mah. Keur ngomongkeun arudak. Lain cek, dedengean ece mah cigah nu ngomongkeun ece hayang nyaho HP kitu peda ece boga HP anyar. What? Henteu ce. Bari na oge da ai hayang HP mah ayeuna mah kari nganyuk we. Online. Ieu mah tuman ngomongkeun aing cigana mah panas peda aing boga HP anyar. Awas ya. Cek, kumaha balik ke heula we nya. Siapa kuring kieu tapi tiis tak pikiran teh dek meunang nganyuk, sia dek meunang naon kumaha aing we HP mah. Ayo pengen video butak-butak. Kan bae da aing mah nyeun video ge jadi duit. Menang meureun mun bari nonggeng saeutik ame jadi duit. Ieu aing. Ngadon ngawal si goblok teh. Kacang, ada kacang. Kabeneran euy keur ngarariu. Sabeurkeun. Aduh, kabeneran euy keur ngarariu wadah kacang, wadah kacang. Naon, Cak? Aduh, capek euy, bari dagang. Aing teh dagang isi kacang dengan dengekeun ieu wadah kacang keur tempur ieu tinggal ieu mah menyerap
nyerap keringat buat anu bararagang ada pokoknya mah ieu teh cangcut keur perang sia kepala saya begitu dibukakeun teh teu rarabet ieu. Mana cik nempok paling eta mah nuhur. Ieu mah alus wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh teu heula. Heuh. Sabaraha ieu teh? Kana rupa-rupa tuh ceuk nanaon ge kumaha bahan aya bahan model Korea ieu model teh makan mancing ieu saizna oge paling oge saiz tanggungnya model ceuk mah tadi sarua ieu bahan Korea ieu mah hargana ge salawean ieu mah keur bejeunna kos model si kenur anu jumbo model ceuk aya tuh galabang ieu mah nya anu bujurna gede anu beuteungna gede ayeuna bujurna kasangkeun bat eta na teh beuteung uruyubna kasangkeun beda deui ieu mah hargana pokona mah sok we pilihan ku ece mor tempoan singan penasaran aing mah model kumaha ieu teh loba pokona mah model nama nah ieu mah warnana hijau duh cangcut inu aing ieu mah ada Nah, si itu menikah bolak-balik wae tadi. Nah, si itu bolak-balik wae. Bukan lalaki arah reueuh. Saingan bolak-balik si eta. ITP kabeli ari hutang diangkat. Cek. Nah, barang meuli teh mereka diakut ku sorangan. Heueuh nyeta ieu anu ngakutana ngan saurang da kan supir hungkul jadi we ku urang di cokotana. Aduh, beli kulkas oke si eta. Ku aing mah ayeuna hutang lagi tapi engkau ya. Aduh, seneng sih kepanasannya. Aduh, loba euy tagihkeun teh aing rek nagih heula kasih kenis urut cangcut kamari. Geuning aya itu geuningan dina golodong. Tempo waing ka ditu. Naon? Urang udah jelo nyumput. Itu cek Fitri. Nah, Lagi hutang urut cangcut. Urang nyumput dah. pek. Riwo, banyak aing udah bago. Nur. Nur. Kemana? Tadi lompat ka dieu si menis teh. Aya naon, Cek? Apa si manis teh? Aya naon kitu? Urang rek nagih ieu urut cangcut. Kamari jangjina poe ayeuna dek dibayar. Geuningan nepikeun ka ayeuna ieu can mayar-mayar. Anu mah da tadi mah ka pasar. Pasar. Perasaan mana tadi lompat ka dieu? Oh, ke pasar. Da tadi teh ka urang teh kalatar. Naon mistek ieu? Ece lamun eudeung nyokot duit cangcut, da urang geus dipihatekeun ka Cek Nur. Gitu ngomongna teh. Ayeuna mah urang mah tinggal menta we ka maneh. Akelah nah. Gitu. Kadia. Bung aing teh teu masa no nyebutkeun di dalang ku urang dah henteu. Oh iya, kapanggih modal sia. Tuh, tempo. Cek. Bener, Cek. Cek udah kawin deui. Bener, urang mangke 2 bulan deui. Kawin jeung saha, Cek? Eta kasih Ohim kawin. Ohim anu si Ohim eta, deuk si Ohim saha deui dawuh deui. Anu baheula bangsat kacang teh lain.
mah baheula dari ayeuna mah geus tobat atuh. Kan bae atuh ieu sia ada bangsat kacang sote eta mah mantan baheula dari ayeuna mah henteu. Geuningan ayeuna oge geuningan sia mantan koruptor jara dikades. Pira kue ka eta. Tuh ulah mah tuh aing kawin jeung salaki maneh. Baleng. Maneh sedil ka urang. Terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Beledageun. Ingekeun besti, ngaranna ge minantu. Lamun urang barang bere kanu jadi mitoha, ngadak-ngadak mitoha teh jadi judes, ngadak-ngadak mitoha jadi jahat. Keun bae, ulah jadi pikiran. Da urang mah hirup nepikeun ka kula teh jeung anakna. Da urang mah ditanggung jawab daharna naonna teh ku anakna lain ku mitoha. Ye, ulah ngimpi hayang jadi minantu nu spesial, ulah ngimpi hayang jadi ipar nu terbaik. Angger tempo aya masalah rumah tangga urang jeung anakna mah ye, nu disalahkeun mah minantu. Sok coba contoh nu kitu teh ye. Ladageun. Janji di atas materai wae dibohongan. Kok mau dari mana? Anu janji di atas kasur. Baladageun.